Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Oh, engkau mata air cinta. Hei, kubahan bae motor. Naon tuh ayo pagawean ngomong-ngomong motor. Naon tuh dia? Aya iya aing lah. Aya piomongeun. Ngomong bae. Tuh di desa sabari ngumbah. Naon ngomong naon tuh? Bari tuh jaga rarati mah jabareus tecan sabari ngumbah mah. Ke aing sibanya yo. Ayo ayo. Kadieu aing karagok aing keur ngumbah naon? Kayak aing bingung ya nek ngomong lagi lah. Dia mah moal pa jauh. Duit pasti. Eta lah maksudna. Bener. Oh, coba dulu tolongan heula ijeng kapepet ya teu buka duit. Jeung naon di duit? Atuh biasa teh buka ka pambutuh di imah. Baraha? Iya, 1 juta. Dia menuhu lagi can kieu kitu lepun kayak digantian wi make ieu kahartin wi mah diwari ai ya Allah heeh tuh bener be Allah keur kosong tuh butuh ya ini duit wae minjem kana dulur itu be Allah ari kurangna jujur mah eta nginjem langsung dikembalikan atuh nginjem deui di bere, ya mah sorangan pasti geus bau boa. Lain geus bau, puguh mah ngaranna ge can pamilikan kegantian, ngaranna usaha teh aya apesna. Terus kumaha? Meski bae aing nginjem motor bae nek kana dulur aing ditunu di jauh, nggon aya. Aing duit minjem motor, karena ngumbah ta. Atuh kayak dikumbah deui. Wah, aing sapira ngumbah ieu loba cai gede aing mah. Gara ulah bol-bol aing nek dipake jeung pamajikan aing. Heeh, moal tenang bae. Kuncina dirinya. Oh, sepurung ya. Amanat aing mah ulah bol-bol. Moal sepura ke lempang. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apaan? Oh, iyalah. Tersibuknya kakak? Entok nganggur. Perlu tadi orang. Iya. Masalah ekonomi ya orang kadina mah. Aya nginjem duit. Sabaraha? Lain gitu kayo. Ulah baringung teh butuh 1 juta. Yang ngomong eta Oh, duit. kita masa 1 juta gede teuin. Dibanding mah butuh eta teh 10-20 yang beli rokok. Lain pula butuh eta teh duit puguh mah. Jemnya tidak. Biasa keperluan imah. Dia mah jeung judol banyak. Lain. Gua mah keperluan di imah yang lo pakai nih keperluan mah. Terus si kakak teu boga burung duit sakitu. Oh, sakitu mah wah. Sama aneh pula lah. Mutu yo pula duit. Aing mah aya kayak cokot dan jadi tuh di imah. Eta doang dia mah bisa diberek ku aing pakai judol doang aing mah. Kira pula judol jati ilok ini. Itu aja dia butuh duit baik. Pakai naon teh duit lu geus. Tinyahok lagi kaya pengeluaran sekarang pulau baik jutaan baik dia itulah hutang ti mana gila Pakai main paling ge karena naon aja dipakai tes sakoe barang dakar mah apal karena dia mah mun teu pake main eta pake ngabikan geus murung kata mari teu boga ulah ka mana-mana geus kula naik balik burung ka naik neangan di kanu lain burung geus geura masa burung kaya punten ya 12 seconds later. Hilah edan. Harusnya lah. Minjem duit karena dulur KBU nek pinjeman. Digantian kege. Di sorangan di mana tuh? Orang manu ti Lebak Sawo. Iya kayak mah dulur lah. Daerah dia, dulurku lagi. Oh, di dia, di Muria. Mohon. Orang cerita mah jauh-jauh gitulah. Hayang nong karena dulu. Aya kabutuh gitu. Pasti tongkeun ke mah dulur. Dulurna. Oh. Atuh orang bingung lah. Nya panas sih jalannya. Ade, di bayar istirahat. Mohon lah, ngaruh itu kan awak capek teh ya.
Coba si kakak tengah kabur. Para nasahat jadi juru. Oh, nya ya ya. Ari kakak no ti mana? Kula mah tiba leker. Oh, tiba leke. Ya, hari sorangan boga dulur di dia, dulur di mana? Atuh dulur pribadi, kakak sorangan. Oh, kakaknya. Mau nama cicingna darah dia. Oh, Atuh orang kakak ke darah dia. nya. Pas ka dia lah, teu aya jalmina. Terus aya keperluan naon ka dia? Ngahaja biasa bae silaturahmi apa boga keperluan nu lain? Aya keperluan pribadi pula sebenarnya. Biasa betang urusan keluarga teh gitulah. Nya, pasti. Lain nih kakak di dia kernaon ker istirahat apa kumaha? Atuh keur nongkrong bae, muhuna mah susuganan gitu loh nya. Atuh di dia eta atuh keur boga kahayang. Susuganan teh gitu loh aya nu lewat, aya nu butuh deui kitu lah. Urang ieu atuh keur hayang motor. Oh, kakak hayang motor. Sugan aya teh gitu lah motor nu nek dijual gitu. Ari kakak hayang motor naon? Urang mah hayang metik nya saya tanah ge beat lah motor beat istilahna atuh mun aya mah atuh model dulu gitulah. Teuing tahun nu kolot ge ukuran tahun 2021 gitulah. Teuing Ari kakak boga duit baraha. pokoknya mau duit mah atuh kumaha neuleuh barangna siap lamun eta barang atuh cocok sehargana istilahna sanajan bae eta barangna eta naon umurna geus kolot teu jadi masalah ari urangna cocok mah layak siap tempur atau urang mah dibayar bae mahal ge itu nu penting urang mah neuleuh barangna heula. Ulah kitu kak. Urang sarua iya. Kakak butuh motor, Nya. kula butuh duit. Kumaha motor kula bae ku kakak bayaran. Terus motor sorangan motor naon? Motor metik, motor beat deluk, cuman tahunna emang agak kolot, tapi body mah jeung mesin mantep. Ade siap bae atuh di dieu mah penting mah tadi teh ya atuh aman gitu. Tenang kak, masalah motor mah 100% aman. Lengkap suratna ge. Ya. Tapi kula mah hayang 15 juta eta motor. Sanggup kakak. Atuh neuleuhan heula barangna ari sesuai mah barang mah atuh siap sanjan 15 juta ge dibayaran. An atuh urang neuleuhan heula barangna. Atuh siap, je itu motor naga laku kakak katingali lain tuh. Oh, itu motorna lah. Mun eta warna hidung, Oh, atuh hayu di deuleuhan. ka motor lah. Oh iya. Tinggalian be, tinggalian. No minus motor mah. Ya. Cuman ai dong nyetina sebleker hareup, aya arana urut pemakaian ieu. Oh, sablekerna. Muhun. Kunaon sablekerna kitu? Itu biasa aya teh bekas oli kaluhur teh naek. Oh, cobi urang ninggalian. Ya eta lah. Oh, ieu doang ya saeutik. Muhun. Oh, ganti seal. Murah sampeling 20.000. Nya apal. Bana ge geus tereh beak. Tapi neuleuh ieu ban hareup. Ajailah. Ban hareup na ge atuh lesang kadal benang geus teh mah. Lur, Itu wajar pemakaian kak. Karena motor agak kolot. geus aya urang ngobrol ulah di dieu. Yuk, urang ngobrol we. Ayo ya. Laju eta motor ngepasna sabaraha eta jatuhna eta. Atuh kula mah hengsak kitu bae tadi ge. Kamahalan teuing. Kumaha lamun jangkep bae 10. Oh, tambah 10 ke gati. Nasi Kurangan. eta bae baraha 11 be 11. 11. Ada yang geus siap. Tapi motor masalah suratna menyusul. Loh, kok gitu bisa? Atuh kan surat tadi mah tadi bawa ku kula. Kan kula di dieu. Sugan urang mah atuh dibawa kiwari suratna. Tama urang atuh suratna teu dibawa atuh ngaranna urang beli motor buung, motor bodong. Atuh surat mah lengkap ka motor mah. Atuh ngaranna ge kula ieu teu niat-niat jual motor, nek butuh kana dulur, butuh duit kana dulur nek nginjem, burung dulur keluarna eueuh. Pas kebenaran kakak hayang motor, atuh dijual bae ke kula daripada tamu teu menang duit. Kula Mas- butuh. Geus si mah kieu bae ya. Urang ge butuh kana motor ieu, sorangan butuh kana duit. Ku aya ieu motor ieu suratna atuh teu dibawa, cek sorangan menyusul. Kiwari kieu, jadi motor eta ku urang dibayaran 5 juta heula. Apabila engke surat dibawakeun ku sorangan, kakara ku urang dibayar eta nu sesana. Oke, siap tamari kitu. Nya aya duit mamawa. Nah, 5 juta bae urang nya heula nya. Mun. Nah, 25 tanya, 25 ta. 5 juta eta
tarima meuli ya nya. Mohon. Eta. Ngan tadi teh orang mah apabila suratna atuh datang, orang dibayar deui sesana. Siap. Ya, itu berarti genep deui. Mohon. Nya ade sama terus motor berarti kurang kiwari. Yo, deal. Deal. Mana kuncina? Kunci jitu na motor. Oh, nya ade. Wani ieu mayaran motor 11 juta. Many hours later. Ai. Kumaha ya nopan lah nginjem motor eueuh geus 3 poe. Teu beres lah duna ieu jelema. Aing. Ditelepon teu aktif ta jelema. Kumaha ieu teu beres jelema lah. Den. Oh, nangkis bae dia. Ngalandong. Oke dia. Nanti kita. Ayo ulin yuk. Ulin, baru ulin. Ulan tuh. Motor 3 poe. Ku banget sinopan. Aku na manginjam. Ulan tuh. Dia halo. Tenyaho 3 poe pokona macan datang bae ka dia. Atuh tama 3 poe atuh. Atuh tama dia halo dia mah yakin ditipu. 3 poe can payu ta can datang. Atuh aku na manginjam, kula mah teh kajul teh naon, nginjem. Tadi na nginjem duit eta. Iya, yang mereka ajak ulin karena dia doang tapi duitan ya. Aing teh nyakal, lopan. Di sih. Teu aktif. Aktif. Lain teu boga pulsa. Gagabah. Kamana-mana ngomong. Lain begitu dia masuk teu boga pulsa teh sok. Ngahon spot naon bae kana aing. Aya 20 mm. Oh, tuh ada itu. Eta Pak Bareto datang ke imah aing. Nopan minjem duit Peduta 1 juta. Aing teh boga duit baladinya mah. Pokoknya aku lagi tata nginjem duit 1 juta. Atuh 1 juta pedu. Atuh keur aya nage mau diinjeman Subhan aing mah 10 20 teh nek minjem duit nek dibere ku aing. Eta mah aing Inggris na tukang judol. Oh. Eta ge pasti nama palang teh boga duit. Pakai main eta pasti nama. Iku main motor aing bau aing. Ay. Lain yang mana lawan balik dia kai bari cara kanan bapak dia. Oh, pamajikan aing nanyakeun deui, Bang. Kumaha lah. Gati dulu dia mau saya lempang ya, kayak bari nyar di jalan. Sugan Ayo. pendak matu prek. Gati dulu dia mau kitu marada. Aing Ayo. baran hate yo. Landung di dieu. Anjing landung nama eta kutang korak nopan. Capek. Kak. Bade ieu naros. Naros naon, Pak? Bade naros ieu upami rompokna kanopan di palih mananya? Kampung Lebak Sawo. Kenal. Kenal karena nopan eta cuman kenal sepintas doang eta doang poe eta. Ieu janji ya ka urang datang ieu Bukan urusan naon tuh. atuh urusan ieu barang apa ya ngajual motor ka urang. Kayak sih ieu motor atuh jam motor aing tuh ya, Pak. Kumaha ieu ceritana? Aya dina Bapak. Nah nya kumaha Motor kula ieu. Lain dari nopan ngajual. Kan Oh, bener. ngajual. Motor Kak lah. Iya. Ih atuh naon buktina? Kuy kerleungiteun motor ya ku nopan. Eta wau jeung nopan. Atuh wae eta doang waktu eta poe eta ngajual Tuh, motor kana ku urang. atuh deuleu foto-fotona. Foto motor ieu kabeh jeung urang tuh. Beuh, laju kumaha tuh orang duit orang. Atuh Dina ieu tama motor. tidak tahu menawu. Pugu ieu kula geus 3 poe nyar motor ieu. Motor ieu dipake ku nopan. Cuma ngobrol ulah di dia ngobrol. Yo, nek di mana hayu? Tuh nongkrong tuh bae di ditu. Hayu. Ngobrol nu hade urang. Kula mau ogah motor eueuh duit eueuh kayak Nah, hayu. Laju kumaha ieu tak mas sorangan ngomong-ngomong ngaku motor. Iya, Kak. Eta motor keur kula di kumah, terus eta nopan datang, ngakuna aya keperluan, nginjem duit sagala, kukula teu diinjem, akhirna nginjem motor. Motor eta nginjem oleh sakedeung cenah. Akhirna 3 poe 3 peuting. Motor kula eueuh. Laju eta jeung sorangan nopan eta dulur. Atuh dulur namangan eta. Beuki keneh kana dulur geta nu kitu.
Atuh tama atuh sabodo kula mangan kula teh kula mah ogah leugit duit kula. Atuh tama yang dicopot atuh ku kakak atuh mangga ngan atuh duit kula kembalikeun. Teu bisa kitu, Kak. Tama hampura bae atuh motor mah kugula nek dicopot. Ieu pugu urang duaan ya jeung kata mah yo. Untuk kiba ya, poe iya eta motor eta nek dipake ta, ya pat numpang suku di ditu. Ari kakak kekeh bae mah nya. Yo tanda buktina ieu. Coba mana nala. Yo, ya eta. STNK ta. Ari kakak kekeh bae mah 10 kekeh atuh hayu mending ka polisi urang. BPKB faktur segala aya. Soalna eta kula tangan pertama kana motor eta. Bising kakak kekeh bae mah teu percaya. Kai mah kula bae. Hampura mah Kak, kula teu bisa nganter karena nopan. Kula nek neuleuh bola. Hampura nya Kak. Nya yo siap. Atuh tah mah DL nya. Derita loh. Nya urang. Bye. Kudu yang kenopan bae yang tetep keke ditotok ku aing aing mah. Yang penting barit aing mah keluar. Ieu ojek bae. Jadi yo motor yo. Naik ojek yo. Siar alamatna.